Cek heureuy santri baheula ku ilmu hidup menjadi mood, dengan ilmu hidup menjadi mood. Sekali deui dengan ilmu hidup menjadi. Bapak-bapak sholat maghrib 5.000. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Serentan budak datang badoa besok. Bapak-bapak yang tahu bulat bapak ku ilmu mah batal ibadah. Cek bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Kedobak ke budak tekan pesa. Saya tahu bulat teu lapur salat teu batal. Aya surah Qaf. Cek ulama lamun sejak maca surah Qaf teu batal. Nu teu meunang saja make implik-implik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qaf yang jajan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf setengah jajannya tinggi-tinggi. Da eta mah cangli geus. Perkara baik, menyampaikannya tidak baik, mencontohkannya tidak baik, mengamalkannya tidak baik. Kadang-kadang kebaikan pun tidak dianggap baik. Pencekap ini model salam nih dina panto imah. Salam nama bener, ngan salah intonasi, salah narima, salam teh geuning. Kepada salam itu nih ngalawang imah teh hiji. Assalamualaikum. Pada kaem tanu rek imah. Aya lagam salam nu kadua teu ngalawang imah teh. Assalamualaikum. Tukang kiri di tengah rek nagi. Padahal salam teh itu dia. Ya lagam salam nu katilu teu nalawang imah teh. Assalamualaikum. Lamun teu dihijrahkeun lagam oge bahaya. Isukan balik gawe pecah pakai salam nu katilu, Pak. Nah, mereka bedug isya teh dibuka tuh. Dan salah pamajikan orang, salah ambil intonasi, salah narima. Beres Ustaz takbir, udah kabayangnya mana ya pemuda anyar nikah takbir model dia. Pas dicek mitoh teh jang eling mah teh gitu teh. Lalu baca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahi Allahumma jannibna wajannibi. Aduh, hijrah tina nyaho sing jadi nyaho amin. Maroja sakitu teh. Tuh kudu make wakinana banar ceuh henteu kudu. Bisi ngadat teh jeung doa-doaan. Salakina getol wajana getol. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanir rajim syaitanir ma'rajak kana wakina ada kan. Palandung hamil hujrak lahir ngan daang ge budak teh nakeun hejo. Salah settingan lah bisa salah settingan. Puncak orgasme ada doanya minimal. Endingnya ucapkan alhamdulillah bah, geus alhamdulillah bah. Hijrahkeun hijrahkeun. Sagoba poho bapak-bapak ina geus nanti lain alhamdulillah ning aki-aki mah tolak ngutulkeun leungeun. Yes. Jatuh jamu menang COD teh masyaallah. Kuring nyebut lagi aki-aki online begitu batur. Balik deui kana tema ngaji kana relna. Hoyong gaduh turunan saya hoyong. Mudah-mudahan cing hijrah bisa hijrah mola nu hade ka hareupna amin. Pertama, bagaimana menentukan calon pasangan hidup. Yang kedua, bagaimana menentukan malam pertama dan malam-malam selanjut. Nomor katilu, sentuh anak kita dengan tarbiyah, dengan pendidikan. Cing bisa hijrah ya. Generasi muda-mudi jeung anak-anak di Cijangkar tina kedul ngaji, cinggarana tong ngaji. Amin. Sentuh kupan. Sekali deui sentuh kupan. Kantos teh Bapak Ibu ningali jelema anu usahana tiluan. Anu hiji nakol genang-genangna tina paralon, anu hiji nakol salon, anu hiji nyekeran teh. Mun aya lapang legaki teh sok atraksi ini. Di kampung di kota ge khas musikna teh. Teng 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 teng. Disebut dogen kurang tari. Disebut dogen iya mah moal amak disebut monyet ya. Make kudu punung disebut monyet. Cek ilmu psikologi make kudu punung disebut monyet. Tinggal malikeun lamun anu dakwahna monyet mah nya mustamina jelema. Ayo sekali deui disebut dogen. Eta monyet dibere momotoran merenah make nakos manusia, padahal lamun eta momotoran digulingkeun dibabetkeun dialungkeun ka gawir kawahangan kasusukan kakulah oge wajar dan naon. Ari monyet sok ngaji tara. Ari monyet sok berjamaah tara. Ari monyet sok rutinan tara.
Ari monyet sok jumahan tara, ari monyet sok silih kunjungan tara dari majelis ke majelis. Tapi geuning eta monyet hebat memberikan pertontonan yang indah padahal monyet teu ngaji jeung teu sakola. Eta monyet dibere kacamata hideung merenah makena kos manusia padahal lamun dipake dina bujurna ge wajar da naon. Singkat cerita bereslah atraksina tong dilakeun. Di bedoa rantegna eta monyet ku jelema nu ngurus tiluan. Bayangkeun jemaah. Monyet di bedoa rantegna. Dibere wadah geuning ku jelema nu ngurus dicokot. Sunnah sok. Oke itu. Alhamdulillah. Atos kengeng kan? Bismillahirrahmanirrahim. Atuh eta baca heula Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mau barik lana ieu dihuapkeun. Masuk amankeun karunya ibu-ibu. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ku orang eta mah leuwas ibu-ibu teh. Ya orang Masya Allah. Sok hawatos ka ibu-ibu nu di handap hawatos amankeun heula. Parantos? Jadi hancat teh tadi nepi ka mana ibu? Orai. Jadi kana orai pan pinah. Monyet tadi teh lain. Eta monyet dibere wadah anu kosong terus rantena diberean muriling tah monyet teh kana nongtong. Dah wakeun kieu ieu saeutik. Muriling ning monyet teh ngasong-ngasong wadah kanu nongton supaya dinaonan. Hati-hati urang Cijangkar ulah sok ngonang nu kitu. Maksa ka penonton teh geuning ka mustami teh kudu ngaluarkeun duit. Dan aya kadua dibere mustami teh kalakah dipaksa. Ngejual anu kudu meuli anu ieu dengekeun. Ini yang melemahkan semangat jelema hadir di pengajian. Sebab setiap nu hadir ngaji barokah duit leres henteu. Setiap nu hadir ngaji marawa duit leres henteu. Pan ieu beda wajah-wajah geus beak unggul duitna dipake pawe ieu teh. Dur dipaksa. Ceuk kuring mah teu beda jeung nu kitu tah sanajan make sorban. Bere amuran jamaah. Pinuh eta wadah nu dieusian ku monyet. Dieusian ku monyet. Dieusian ku penonton, diasong-asong ku naon? Sok. Di badoa deui rantekna ku jelema nu ngurus tiluan. Bayangkeun jamaah monyet setor duit kanu ngurus. Bikeun duit ku monyet, dihitung ku nu ngurus susunan duit mah kitu nih. 150, 20, 10, 5.000, 2.000 receh tara dihitung. Tingali jelema nu ngurus monyet nu tiluan. Ngudud. Ngopi. Bala-bala. Goreng pisang, mie ayam, cilok, sosis, tahu bulat, digoreng. Itu bantuan atau bantuan? Dadakan. Kayak itu nanti cek? 500-an. Halo. Haneut. Halo. Cok balik di kurang susul di judul ngajina. Bantuan abdi dakwahna. Monyetna capek, naon cenah? Capek. Sekali deui monyetna capek. Naon cenah Bu? Monyetna capek. Ditabeuh ieu monyet geus leuwih ti sajam. Leket ngesang, rek kana cai minum heula eta monyet. Rek ieu monyet kana kopi, ceuk monyet geus kaburu tiis diinum kopi kumaha. Cicing. Di balik bunga jamaah taya teknik dakwah abdi beki Kang Kiai. Di balik bahagia jamaah ningali monyet nginum jeung ngopi. Timbul satu pertanyaan, on the track nih karena dakwah. Kenapa monyet berprestasi? Kenapa monyet punya keterampilan? Kenapa monyet punya keahlian? Kunaon eta monyet bisa mulang tarima kanu ngurusna? Jeung naon eta monyet bisa ngangkatkeun harkat derajat ka jelema nu tiluan nu ngurusna? Jawabannya di poin ketiga,
kusabab eta monyet disentuh ku pendidikan. Kenapa jadi jempling lagi? Ningali monyet kan kami. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wala haula Kenapa saya mengajak bertasbih? Abdi mah kagum ningali doger monyet ge diambil pelajaran mah bisa jadi bahan dakwah. Monyet wae dididik boga pangarti, monyet wae dididik boga prestasi, reret anak incu urang di Cijangkar. Wujudna manusia dina bentuk nu indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Reret anak incu urang di dieu, wujudna manusia, derajatnya mulia. Walaqad karramna bani namun tadi sentuh ku pendidikan kadang-kadang jelema leuwih hina tinimbang sato. Tuh tinggal itu ngalalakeun budak direretan. Bisa jadi monyet. Tarbiyah kabagi tilu nomor kahiji ayat tarbiyah qoblal wiladah peranatal education pendidikan sebelum lahir. Pakai bahasa Inggris kagokan. Bukan beda kagok dan bahasanya gitu. Penuh cilaka mah cekap tinggi sok maksakeun teuing deh. Lawan yang nganyar beunghar salakikeun nanyong usaha pan beda. Tapi kalau papi mau mandi pakai air hangat, mami siap menaheur. Nah, merakeun. Ini mah bahasa Cijangkar. Salakina darurung jeung rerega nu belum jeung medan sarwana. Bahwa dunia cek salakina iya mami lihat papi sudah lumat lamet kesang begini. Lumat lamet pasien di sana nanti takut kesang malik nih papi. Ya udah tahirin aja tahirin. Selang 20 menit gerawak salakina mami airnya sudah menyaheng. Majikan nggak ada katu sabar papi kan ini kompornya mereka tetet tadi mereka tetet bahasa Indonesia. Bukan itu ya daripada tunu kan di lapang mah kurang-kurang amat dah. Selang 30 menit cek majikan papi ini airnya sudah menggotrok. Mami lihat sampai ampul-ampulan begini. Ini mau bagaimana? Mau airnya dierihin apa kompornya dipareungin? Ngerakeun teh nu kitu teh mah kusuna apa turun heula. Tarbiyah qoblal wiladah pendidikan sebelum lahir. Aya nu nuju hamil, Bu. Aya nu nuju bobot, aya berkah gebiar Muharram urang doakeun ku ratusan jelema mugi-mugi kaum wanita yang sedang hamil cing berkah salamet nu ngandungna, cing berkah salamet nu dikandungna. Amin. Kumaha Ustaz cara ngadidik budak ngajar beuteung memeh hujrah ka dunya. Contoh leutik we. Bismillah, tuang bismillah. Ustaz nah bener lamun hayang boga budak lalaki bari ganteng, bari kasep, bari bager, bari soleh, kudu rajin maca surah Yusuf. Mau dianjuk ah? Bener, da Quran. Ustaz nah bener mun boga budak hayang awewe bari solehah kudu rajin maca surah An-Nisa, surah Maryam. Bener. Da Quran. Gujrat ka Cijangkar. Teng manuk teng anak merak kukuncungan. Teu jauh ti rupa indung, teu ngejak ti rupa bapa. Ieu dakwah keunana ulah sok ijid kana Quran, ulah sok ewak kana surah Yusuf, An-Nisa jeung Maryam. Doraka sabab lain made in manusia Al-Qur'an. Soalnya ngomong ning euceuh, uing teh geus di-scan, budak teh lalaki, ngangkeun baca surah Yusuf. Bener budak teh lalaki, geuning surah Yusuf teh waduh. Waduh kumaha nyai? Geuning budak teh teu kaset. Nya plese siga bapana cenah jadi urang nu disalahkeun teh Pak, ujian teh kita. Jadi panglemparan lagi. Ya dijawab ku abdi hijrahkeun patekadanana tanu kitu teh. Alus kene budak siga bapakna daripada budak siga gorila dengekeun. Sok ku abdi diteraskeun. Lain teu kawasa urang Cijangkar nikah jeung urang Cijangkar, lain Allah teu kawasa gujrak boga budak siga urang Ukraina. Lain teu kawasa urang Cijangkar nikah jeung urang Cijangkar gujrak boga budak siga urang Eropa, siga urang Amerika, negara rantang misalnya kitu urang luar negeri bari mancung bari jangkung. Tapi abdi timbul pertanyaan. Urang Cijangkar nikah jeung urang Cijangkar gujrak boga budak siga urang Eropa. Pertanyaan abdi sakieu, timbul genah, timbul fitnah. Ini
kita hijrahkan. Coba sok lawan beda. Tindak indung nama ieu. Bapak nama ieu. Nah, anak nama si Ustaz Ucu. Tuh, berarti pernah ngulibat karena kolong panggung kecil-kecil. Kunaon teu jauh ti wujud inung, kenal teu ngejak ti rupa Bapa. Allah nunjukkeun ka maha besaranana, Allah nunjukkeun ka maha adilanana, Allah nunjukkeun ka maha bijaksanaanana. Cek Allah lain aing teu kawasa ngarupakeun anak maneh ngejak ti inungna jeung ti bapakna. Tapi kunaon make aya wujud inung, aya rupa Bapa supaya anjeun jauh tina fitnah. Tah ayeuna mah balikeun hijrahkeun, reretan ayeuna mah beungeut budak teh. Aya urangan. Tuh ini mah budak teh rupa-rupa, beunang kerja bakti beunang. Naudzubillahi min. Oh, da abdi mah harapan naon deui da kolot-kolot mah geus percaya ketangguhan iman abdi percanten ini generasi yang harus kita waspadai ke depan. Sok sieun beuting acara kieu mah kita dibuang, dipiceun, dikumahakeun leres henteu. Tuh. Reret aya mah budak urang. Tuh tinggal aya inung jeung anak seditutup. Cek anak maning keung ningali mah. Kong inung sia. Perbanyak baca Asmaul Husna, perbanyak baca istighfar, sholawat dan lain sebagainya. Betul apa yang diajarkan guru kita tadi yang mulia. Yang kedua ada tarbiyah inda fil wiladah. Lalaki nu soleh, amin. Mudah-mudahan pamaget-pamaget di Cijangkar cing saroleh. Nalika pojok namung serang mangsing bade ngalahirkeun lalaki nu hebat mah calik dina siraheun bojok. Fokus nantina ulah sok nunutan. Beban salah make mah cilaka. Cuk Ustad oge ieu lamun pamajikan rek ngajuru calikan sirah bojo. Itu pan lieur teh lieur. Calik siraheun bojo lain nyalikan sirah bojo. Apa Ustad yang harus aku lakukan? Baca Fatihah 7, baca Qulhu 7, baca Al-Falaq 7, baca An-Nas 7. Lalu tiupkan ke telinga istri kita yang mau melahirkan kanan dan kiri. Apa keberkahannya dari Allah? Allah akan memberikan kekuatan tenaga kepada wanita yang mau melahirkan tersebut. Amin. Lamun wiridan ba'da Jumat tara ditinggalkeun mah geus dawam. Heser karena patuangan bojo. Tah ieu kitu ieu generasi teh kudu hebat. Usap cening baca Al-Insyirah. Non Al-Insyirah teh. Alam. Nu mana teh ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang parang namanya berkah. Alam nashrah wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Pada hiji, pada tilu, pada 7, pada 11 mangga cek ulama usapkeun ti luhur ka handap. Apa keberkahannya dari Allah? Urang hijrahkeun tina teh nyaho sing jadi nyaho. Allah bakal maparinan kelancaran dan kemudahan dalam proses wiladahnya. Amin. Nu tadi teh nyaho kana beuteung teh apal, paling ngaluncatan beuteung pamajikan minang di salabintana. Lalakina teh nangtung. Jampena teh hade bisa. Blok putih bakal neng langit, Nurullah bakal neng bumi bayi mat usabda mandah wadi teruskan jangan ngarekam gitu dah ada. Lanjutan nanti gitu bahasa teh urus ada kubur cipta alam sutra wangi cangkok Wijaya Kusuma badan tetap pagah tebal gebrang mapagong saja agak. Kita ustad ini segala bisa harus daripada jadi ustad segala beki. Jampai nanti alus gini, hiu nopanok mah utun ini, tuturkeun engkah bapak, gajeleng, gujrak ke boga budak tangga segede kieu tah, titah sholat, jeleng, teuing ka mana? Titah ngaji, jeleng, teuing ka mana? Lain salah budak, nu salah bapakna, mere pendidikan ujlang. Kena awet-awetan kayak kieu pang bener kan iku kiai di dieu.
Tilu ayat tarbiyah ba'dal wiladah. Bujrag ka alam dunia takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar, titis tulis. Diajali ditunggu-tunggu tibeh ditu didago-dago tibareto dianti-anti ti kamari kaluntun ku waktu tahun paantai-antai na bulan paentek-entek na poe digiring ku menit jeung detik. Ayeuna mangsa nama datur miang si jabang bayi gujrag ka alam dun. Nawan Ustad pendidikan anak supaya boga generasi hebat di Cijangkar. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam adangan komatan. Diadangan kena di Cijangkar. Alhamdulillah Rabbi Gusti mugi-mugi cing istiqomah nepi ka kiamat. Amin. Aduh, pan ieu teh maaf ayeuna geus mulai leungit begitu teh Kang Kiai. Walaupun aya ikhtilaf cek ulama adan katuhu komat kenca teh cenah lamun budakna lalaki, mun budakna awewe mah adan kenca komat katuhu tong riweuh era ku batur nu penting diadanan di komatan kene beres. Tapi lalawanane Kang adana. Yang banget aya Ustaz solehna budak der ka masjid nyeun toa. Adan daeng. Aku jeung emplina kabeh. Volume terlibat bos dibeakeun kabeh. Ai make adan aja ituan. Kana ceuli orang Allahu Akbar. Soleh moal paeh ka budak. Kudu pitung ceuli. Komat. Naon deui Ustaz tahapan supaya hebat jeung ngahijrahkeun hayang boga generasi nu hebat di Cijangkar bereng ngaran nu hade. Di mana ajengan referensina tataroskeun tah kanu dipengkereun abdi guru-guru abdi hungkul. Nah meunang Ustaz nyeun ngaran budak tina Quran sabodo kumaha kolot ngan di sini pentingnya peran ulama. Gue ngawangkong di warung. Ece uing mah hayang teh boga budak pameget ya Allah diijabah nu bungsu mah pameget. Da cek Ustaz oge ngaranna kudu hade abdi mah kaleresan nyenak tina Quran saha namina syaiton. Ah buat hero gitu cai. Dan dia dipermahkan ku kiai. Cek tatangana teh painang anteng jeung budak abdi ladung ge balik magrib kolot ulin di lapan. Taradekeun sakola dinya, taradekeun ngaji, saha namina teh iblis atuh paing. Setan jeung iblis. Ustaz nah menang yen ngaran budak tina Asmaul Husna. Di sini hebatnya ulama-ulama kita di Cijangkar. Cek guru-guru orang di Cijangkar. Mun masihan nami budak tina Asmaul Husna pake Abdul hareupna supaya hormat kana boga ngaran. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Qahar dan sebagainya. Meunang teh Ustaz nyeun ngaran budak teh ti para malaikat sabodo kolot. Mun bayangkeun nya lamun sakelas sakola dinya ngaran malaikat aya kabeh Ustaz. Dihabiskeun ku Ustaz Jibril. Hadir Pak Guru. Mikail. Duh. Sopir. Nanya nyawa nilonnya sama Israfil aman jadi gitu ngerinya demelah layangan lain hadir Pak Guru Ajrail mata akan sumping Pak muntah nakir oke batin balik Ridwan hadir tutup buku angsen budak nu ngelawang pantau diniah ngomong Pak Guru itu Ajrail sumping pingsan Guru dah maruhna Ajrail nu itu besok ayeuna urang Cijangkar genah teh lamun bapak keur gering cek pamajikan teh bapak alhamdulillah keur Ajrail sumping padahal tetanggana ngaranna Ajrail cing kira-kira genah teh keur gering potong jorok merengaran begitu di sini peran kiai dibutuh meunang teh Ustaz merengaran budak teh abdi mah ti para nabi ti para rasul dar kumaha kolot model abdi ngaran teh pan panjang Maulana Yusuf Ibrahim panjang kan tiga suku kata mentak teu jangkung gede cara akang ge da berarti kungaran tapi tidak sakit hati abdi mah petot-petot yang penting hirup sakit hati oh ibu dah kita salaki ganteng jangkung gede ngan eueuh nyawa keur ieu petot kieu mah pan minang ning ku abdi dijelaskeun nikmat buka awak naik mah sok silih upahna jeung Ustaz Sufyan jeung pun anak di itu hampura tapi da wanian kitu-kitu ge wanian ngurupkeun mayit mangkana sok didongengkeun itu mah ulah bapanek mah ulah ngurupkeun mayit padahal urang ge panek nah geus udang deui mayitna kapan kalau deui mah urang laluncak deui panek kan roesan ayeuna mayit nah udang cek mayit teh disunturungkeun bojona mantake nu panek mah tong pipi luweun tapi dasar kieu ge inilah bentuk kesempurnaan nikmat jeung rahmat ti Gusti itu penikmatnya Kang pegawak penikmat hiji tak pernah masaan tidak gor dua di mana naik angkot tara mayar
Pan supir sok ngomong kana penek mah barangkali pangkon. Cakap dia mah kusawe di lahun nanti. Dah, Ustaz Palama ongkos 2 tah. Dan Budi ongkos 2 tah. Lalu teh hungkul apa? Man rugi na boga awak penek di salabintan nama dina tahlilan jeung syukuran. Sok nang besok budak teh kan rugi mah. Kamu panitia sok anu keuning wah budak katong dihitung jelema. Tah lieur pan gitu-gitu teh ngomong teh. Rubah di Cicangkar marubah. Amin. Mudah-mudahan isukan orang dia lamun syukuran cing gede milik rezekina. Besek jeung eusi kolot, besek jeung eusi budak sarwakeun siap. Itu baru perubahan hijrah. Kolot besek jeung budak sarwakeun eusi jeung gedena kecuali ustad. Oke heula kalem. Lain diskriminasi. Hukum adil teh lain sama rata sama rasa. Boga budak 2, nu hiji TK, nu hiji SMA. Dibada duit 5.000 dan sama-sama budak. Tidak adil orang tua seperti itu sebab kebutuhan yang SMA tidak sama dengan kebutuhan yang di TK. Kecuali ustad di DT maaf sesama ustad kudu saling pajukeun. Ustad mah beda ieu tanggung jawabna. Mun syukuran sok di imah, jamaah mah rek apa rek henteu, rek bisa rek henteu, rek nyawa susunan rek henteu. Tarambil pusing. Dikomando ku ustad Fatihah sok teh kabeh ge Fatihah. Ye dengekeun nalika ustad ilah hadratin Nabi Al-Fatihah yo. Jamaah Fatihah ustad memikir deui tak eta hormati. Cek ustad itu kan ayo tadi ilah hadratin Nabi ini ilah hadratin naonnya. Itu yang harus kita hormati tuh. Oh, ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada wa sholihin wa likulli washabi wa ilahi abina adam wa min hawa can pindah ila hadrati sadatina maulina wa aimatina sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali can ila hadrati aimatil mujtahidin muqallidihim fid dini wa ulama ar-rasyidin wal qur'an mukhlisin can ka para auliya can ka para ulama can maca ning anu sok ditulis kuna boga imam can ngahususkeun tingali ustad konsentrasina kulhu palak binnas Fatihah alif lam mim ayat kursi sholawat nu mana hormati paling puncak guru orang hormati dina ngadoa itu konsentrasi tertinggi guru kita eta nu kudu dibedakeun jeung mustamid ieu acara walimatul urus ieu doana walimah bunyan ieu doana walimatus safar ieu doana walimatul khitan ieu doana. Coba lamun ustad teu fokus dina ngadoa di salabintana ya ustad gagal mencit hayam barang saep nu dibaca doa panjang umur geus paeh dina hayam. Tadinya sesama ustad kudu saling mengingat. Menjamaah kudu cabungkus dibagi 3 gelas, ustad mah 3 bungkus soranganeun. Amin. Jeung korekna. Amin. Itu tapi kudu saling mengingatkan ya. Ya biaya ustad syukuran di nama Bunghar Kang Pacok beda nih lamun syukuran di nama Bunghar mah syukuran tambah do. Kata ustad bari peureum, wah dibari kudu tak 3 bungkus jeung korekna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barang bae teh beuntak. Eueuh uduna aya pasti. Entah hati-hati ustad lah kitu-kitu teh mah tong pati peureum ngadoa teh. Sok terjadi curam rek, pencurian udud dan korek kitu teh. Loba nu kitu loba. Masya Allah Rabbuna Karim. Ayo urang balik deui kana tadi. Nah meunang ustad merenganan budak ti para nabi ti para rasul mana? Jumlah nabi 124.000 nabi, jumlah rasul cekal anu muktamad 113, nu boga pangkat 2 nabi jeung rasul 25, anu boga pangkat ulul ajmi 5. Tuh nu mana we mana? Ustad meunang nyeun ngaran budak ti para sahabat. Ustad meunang nyeun budak ti para aulia. Dari dakwah saeutik minimal ingat-ingat nami Wali Songo. Sunan Gunung Jati Raden Syarif Hidayatullah, Sunan Kalijaga Raden Abdus Syahid, Sunan Giri Raden Paku Ainul Yakin, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Muria Raden Umar Said, Sunan Kudus Raden Ja'far Shadiq, Sunan Bonang Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Ampel Raden Ahmad Ali rahmatullah, Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ingat-ingat Wali Songo atuh. Ustad meunang teu nyieun ngaran budak ke orang populer ayeuna di dunia. Sabodo kumaha tolo. Urang mah kapangan ngaji teh lah pangrek nyieun ngaran budak ti Cristiano Ronaldo jeung Lionel Messi. Sabodo ngan luyuk teh jeung tangtungan kitu hungkul. Da teh acara Muharram aya nu leweh di bibir saha teh yang cilok teh Ronaldo pantes engke. Jeung ari itu nu kokosodan saha yang sebelah si Messi, mana si Messi yang sebelah. Ustad nah meunang nyieun ngaran budak anu pangpanjang sabodo. Punten bida nu kasebut ieu mah da pola dakwah abdi.
Nama terpanjang di dunia khususnya di Sukabumi dimiliki oleh kaum ibu-ibu. Namina Ibu Iim. Tinggal di KTP na hiji M 11 meter. Nama terberat dimiliki juga oleh ibu-ibu ngaranna Ibu Iit. Satu tek 11 ton. Nama terpendek dimiliki oleh bapak-bapak. Ingat bala ke Kobong Sabintana cek urang teh mang di dinya mangaran teh bungana pangtonokna sadunia. Saha ngaranna? Mang Samili. Ari Samili jeung sasenti panjang mana? Ustaz menang yang ngarang budak digabung-gabung sabaraha kumaha kolot. Punten beli kasebut imat contoh. Salakina Kang Abbas majikanna Cukokong. Kumaha. Salakina Kang Baban majikanna Caros. Bandros. Tiga bagian PLT ge paduli teu daya bandros ngajedik gitu diteueun. Ustaz naon deui supaya tahapan ngahijrahkeun generasi di Cijangkar ngan hayang nu berkualitas modalna. Amin. Terus cening mun bisa mah ieu budak teh akikoh. Atos teh akikohan Bu gaduh murang kali. Atos teh akikahan Pak gaduh murang kali. Lamun aya jelema dina syukuran model kieu nyebutkeun teu mampu, kuring malik nanya ari HP nya sabaraha kali ganti. Ari pulsa jeung kuota geus beak sabaraha puluh juta. Kana akikoh nyebutkeun teu mampu 31 kali na surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukan. Urang sok dibarengkeun kiai nya sareng tahalul. Macam marhabah nih, berjanjilah di Salabin tanah mah. Di bawah nih budak teh dipayang, buukna teh ditimang, dikonversikeun jeung graman emas, duitna disodakohkeun. Eta teh proses yang boga generasi hebat. Timbul pertanyaan. Kang ieu. Beban jagung gede Kang ieu mah tadi ngawal abdi. Batur sakelas eta teh cing panjang umurna amin. Cek Kang ieu, Ustaz kumaha lamun uing can akikoh? Akikoh Kang ieu. Ngan meureun bedana hiji entong diayun. Di kawak jebrok diayun meureun ke sana mangkung di dieu teh. Kuat tong kusan ge tiluan eta mah. Marhaban ya nur aini. Buka kopiah na ku ustaz dicukur. Ieu mah pasti ngomong, sok totoromolan awas ya. Udah pasti kitu terus dari itu. Terus Ustaz naon deui tahapan hayang boga generasi anu hebat yang ngahijrahkeun dina Muharram teh ye. Hitan. Lelaki hubungan jeung salat, awewe hubunganna jeung mentalitas karakteristik. Bah ku kiai urang mah dibahas. Terus naon deui Ustaz hayang boga budak nu hebat, pinuhan dadana ku katauhidan keyakinan ka Allah. Jarang kolot anu nyingsinan anakku Allah, loba kolot nu nyingsinan anakku juri. Larasan deh. Coba lamun kolot dakwah bantuan kiai. Dur maghrib geus komat budak main HP keneh. Cekolot najang gelis mantaro kasolatan wahidatan kutibah ismuhu ala babin nar. Sakitu we lah. Konten bageut mun anjeun ninggalkeun salat bari dihaja, ngaran anjeun teh langsung ditulis dina gerbang neraka. Tapi lamun budak lempang mah kokorosakan teh ka mana jang? Mereka belah ditu Pak kade. Kamari ge bapak lempang kadinya sorangan jelema sapotong-potong aja. Udah mau lagi jelema sapotong atuh daek teh papangiteng jelema sakieu da teh aya teuing. Terus kumaha deui Ustaz tugas urang pinuhan eta budak ku ilmu pangwaruh teu mampu Ustaz jurungkeun cenah ngaji. Hijrahkeun mudah-mudahan di Cijangkar masing-masing pangajian guru urang cing semangat marurang kalih dijurungkeun ku kolotna. Amin. Ieu teh harapan abdi mah. Tapi bantu ku kolotna. Baheula pendidikan teu luhur tapi kunaon elmuna napal bari berkah kolotna ngilu andil nganterkeun budak masrahkeun ka guru ngaji ari palita. Da ieu mah teu kitu henteu Kang di Salabin tanah ge nyaho celok budak. Tanya teh ku ustaz ning ai maneh budak saha jang budak teh gideg duka eta ka bapana ge teu labuh. Mun menangan celok bapana gitu. Terus terakhir budak bare contoh nu hade. Dimulai pertanyaan dina surah An-Nisa 2 jam kirang ya. Tapi dia cicing kene di jamaah tadi. Tinggal dibagikan bae saya cuman wae teh. Allah narosna surah An-Nisa ayat 8 mentelepat. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Falya
falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Jenah anjeun terisi ka hareudang teu bayeung yang sah kolot nu hadir dina acara tasakur Muharram di Cijangkar peuting ieu. Allah nanya ka urang kolot nu hadir, ceuk Allah naha teu keung lamun isuk jaganing geto urang nu jadi kolot bari geus heulai anak incu kumaha mun isukan pageto urang dipeunut ku rahayu dicandak ku kawasa muli ka jati mulang ka asal ngajoplak awak eueuh nyawaan naha teu keung ceuk Allah lamun ninggalkeun generasi nu lemah. Ustad nah lemah teu bisa gelut jeung ribut nu kitu mah geus barecuseun. Pikir ke urang mameh balik dina Muharram peuting ieu mameh ningkat. Hiji kumaha mun kolot isukan maot boga budak anu bokpul akidah. Lemah akidahna ka Allah teu nyaho. Kana bida apa? Kana agama teu mau. Percaya abdi ka guru-guru di pangkalan abdi. Nu ngaraji di mantana dididik tentang katauhidan ka Allah. Minimal barudak diajarnya. Hari Aqaidul Iman 50 keyakinan kanyahokeun sing nyaan mun ngaku jalma beriman 20 ini ganti ieu tong sangerakeun Cijangkar gerak ngagerem atuh cek malaikat yang Gusti yang meong ilmu haroman wujud bidang bakal diajarkan dan lain sebagainya ku guru. Mikir orang dina hijriah tahun ieu ya Allah kumaha abdi umur geus kieu lamun isukan urang maot ari batur ngaji tabarok kumaha mun barudak urang kana ahmabok. Ya Allah kumaha lamun isukan abdi maot ngajoprak awak abdi di solatan kumaha lamun budak urang kalakah ngejatan da teu nyaho teh. Ayatkeun ka dinya. Dua, bagaimana kalau besok kita meninggal dunia punya generasi yang dhaqut tarbiyah, lemah pendidikan. Jurungkeun cenah. Sing mararaja ngajengan pengajian di dia. Sok aya tara ibu samanan pengajian. Aya samanan dinia sok aya. Saya tingkatkeun ye. Sok aya anu naon ieu tasbiran bahasa urang teh naon? Leseng nya. Sok aya nu ngaleseng masuk. Nah, sok aya ning kieu Kang contohna teh. Ngaleseng jadi dina samanan di Kang Kiai. Budak contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah budak. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jangan sadayana dina acara samanan ieu atawa napi dina acara Muharraman ieu si Mabdi bade macakeun surah Al-Ikhlas. Dekeunya da budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Gajeng kapipir panggung da cilokna diselapkeun di dinya. Nah, direk nanya. Sok disawer taraku kolotna. Nah, ini supaya ningkat gitu. Kumaha we teknik dakwah. Kuduna kolotna teh mawa duit 100.000, 50.000-an. Nu hiji sawer tabudak kana luhur panggung 50.000, bangga dari 114 surat, urang boga generasi di Cijangkar nu hafal 1 surat. Kadinya kuduna mikirna. Nu 50.000 deui pikeun ka guru ngajina. Sok itu. Sok itu. Tapi kunaon tak jaga bulan hareup. Agustusan aya lomba karaoke. Budak naik panggung, indung nang ngibing. Bapak nang ngigel. Aki nenek nang hareupeul duit. Oyag kabehna panggung. Dibangga-bangga ka batur anak urang juara, anak urang hebat. Boleh dengeran lagi ke anak. Teruskeun dakwahna moal amak ye. Rasakeun ke di mana urang sakaratil maut sakitu abdi. Rasakeun ke di mana urang sakarat. Ninikna sakarati. Incuna datang nu ngaji di Kang Kiai. Cek incuna, "Nenek. Hampura besi nyontokeun sakaratna teu pantes can pernah soalna mah lindungan naon. Eta mah sakarat contoh sama. Cek incuna, "Nenek." Hebat disipuh ku guru-guru urang di pangkar. Incuna bari nyabak mastaka ninik nganu keur sakarat. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misal ada halus kebacaannya. Qul huwallahu ahad. Bantu. Lam yalid wa lam yulad. Ini nganuker sakarat bentar. Ya Allah, perih jadi nikmat, dahaga sakarat jadi nikmat, nyeri nak sakarat jadi nikmat. Sabab di bahanan ayat-ayat suci ku incu kerhirup jeung anak di dunia, mati dalam keadaan tersebut. Contoh kedua ini akina nu sakaratna anu naik kana panggung teh karaokean datang incuna, kakek sakaratnya batuk dan ngudu doa akhirnya gitu. Kakek incuna anu Agustusan di bangga-bangga teh ya karena celi akina cek incuna, bila ingin melihat ikan. Udah wani di luar mah di masjid tuh wani di dalam kolam. Akina ke sakarat bentar, cek akina langsung lengan gerak rarampak. Tapi kan cuma kebiasaan di dunia sok nyawer pan sakarat tengah yang nyawer ulah ke sakarat. Diteruskan ku incuna, tenangkan dulu airnya sebening kaca bila ingin. Gusti akina beuntak ngadu aja Allah nyuhunkeun umur samanit mah Gusti. Cek Allah rek naon bah hayang nyekek heula incu maneh bae Gusti. Aing sakarat di bahanan laut. Tuhan jejeurna teh diwawalkeun gitu incu. Ini contoh lelucon. Jujur saja ini contoh lelucon, tapi mudah-mudahan jadi pesan yang berbobot dina Muharram. Amin. Peperihan orang makolot na model kieu cing cetak atuh generasi orang macing barisan ngaji. Amin. Cetak generasi orang macing leuwih alus jeung paham maca Qur'an. Amin. Ya Rabbal. Tilu, bagaimana kalau besok kita meninggal dunia punya generasi yang dhaful ibadah? Ya otomatis kan akidah lemah, ilmu eueuh, ibadah ge pasti lelucon. Salabintahna pemuda kuat aya nu salat curugna mengko. Da anu moal duit teh moal duit cara 1000 kencing. Allahu akbar rukupan ka ditu duit teh. Pantah teh kuduna lempeng sallallahu alaihi wasallam. Imam aing sallallahu alaihi wasallam. Kemuih deh tadi. Niku kan gigireun deui. Bejakeun ka situ kami coklat. Cek anu disikut kalau meh atuh bro berapa 1000. Cek nu katilu cek nuka opat telepon duit urangnya itu ngomong masalah itu kan jadi batal tah teu make ilmu mah kitu ibadah salat subuh kacau teu make ilmu mah imamna geus begadang ningali main bola rakaat kadua Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu imam juga manusia pokok teu kunut Allahu akbar tahanap imamna sujud ku ilmu mual gagal ibadah deh. Cek ilmu fikih imam berikan peringatan dengan kalimat subhanallah melalakinya contohnya. Imam kalau sudah jongkok apalagi sudah sujud jangan jadi pemimpin yang mendengar aspirasi rakyat kalau posisinya sudah seperti itu. Di mana harus mendengar aspirasi dan di mana jadi pemimpin harus otoriter. Sapa lamun ieu imam geus jongkok atau imam geus sujud di tukang aya subhanallah cek imam urang teh pandi jenengkeun teh ku rakyat ku makmum di tukang tarekel naik deui ka luhur batal salatna sabab nambaan gerakan dina salat kitu cek ilmu. Leres teh manya cek imam pit heula gateun kitu. Makmum lamun geus kaayaan kitu ayo wajib manut ka imam tuturkeun sujud tamamus shalah bisa jadati sahwi sampurnakeun ku sujud beres tuh ku ilmu mah teu ribet coba mun teu make ilmu ustaz imam geus sujud makmum sudah siku bae ya pohol cek jadi kumaha kana mungkin geus ngecep ngecep nu tadi teu segala layangannya
makanya geus nutup jaga handap itu cek nu katilu kalem ku saya di beja ngabejaan teh make ilmu pan kacau salat sama sigit cek nu katilu imam kun rai buru penuh imam cengkak imam kun saya imam lompat lebih ke 7 kuriling dicangkan ucing-ucingan antara imam jeung makmum imam bayakeun napas cek imam geus aing capek di babari wae cek makmum imam kunaon make lompat cek imam lain aya kunti teh lain aya kunti cek makmum imam cek kuno cek imam tong nyalahkeun aing da sia ngabejana kun aing dari sieu balik deui kana heureuy santri pasti ngalaman teh baheula mah guru-guru urang nu mulia dipanggil cek heureuy santri baheula ku ilmu hidup menjadi mood dengan ilmu hidup menjadi mood sekali deui dengan ilmu hidup menjadi bapak-bapak sholat maghrib 5.000 Baril maghdubi alaihim waladdallin amin serentang budak datang madoa pesat bapak yang tahu budak bapak ku ilmu mah moal batal ibadah cek bapak Bismillahirrahmanirrahim Qaf kedobak ke budak teh kana pesat saya tahu bulat teu lapur sholat teu batal aya surah Qaf cek ulama lamun sejak maca surah Qaf teu batal nu teu meunang sateu make implik-implik Baril maghdubi alaihim waladdallin amin Qaf yang jajan bapak Bismillahirrahmanirrahim Qaf setengah jajannya tinggi-tinggi da eta mah cali salah ini yang ringan-ringan saja lah teu bisa kelas-kelas tinggi cara guru-guru nu dipanggal mah selanjutnya bagaimana kalau punya generasi yang dhafus thaqafah lemah wawasanana tolong titipkan ayeuna mah dakwahkeun tani dagang ka barudak urang siap Bapak Ibu hijrah contoh bapakna indungna lega taneuna boga sawah cara kalau Bapak Ibu anakna nanya mamah bapakku mah hasi tani teh jawab ayeuna mah bageun insyaallah hirup tina tani ge barokah akhirna budak dibere pengetahuan tentang pertanian ulah sok disingsieunan kolotna sok ngomong kene tong daek tani maripuh tinggal daki budak jadi teboga keahlian ngolah tanah kolot namaot tanah terbengkalai karena anak tidak punya kemampuan untuk mengolah tanah tungtungna dijual ka batur ayeuna geus dikuasai ku batur mah rasakeun geuning hese mere jalan-jalan acan ka masbah terus gitu urang dagang berikan semangat dagang dakwahkeun dagang nabi atuh kitu ka budak teh lamun urang maot warung urang diteruskeun ku generasi urang karena jembar wawasanana Pandaina mah disingsieunan tong dahe dagang maripuh tinggal hutang budak urang tani teu wani dagang teu bisa ibarat bahasa baheula mah jadi kayu bihbul dijieun pamikul bengkung dijieun rancetan melai dijieun suluh ngebuo eueuh manfaatna generasi terakhir bagaimana kalau besok kita mati mempunyai anak yang bokul akhlak yang saya harapkan di ending pengajian ini cuma satu mudah-mudahan penting ieu anak narasongkeun leungeun ka kolot Sombongnya dah hampura lagi kieu mah cek tadi mah berkesan Muharram sampeurkeun bapak pak hampura abdinya Muharram ieu sampeurkeun indung mah hampura ngampura Muharram biar deh yang dihampura ku mamah jeung ku bapak doakeun abdi mah hampura abdinya Pak rasakan keberkahan kalian ke depan teu bisa Ustaz ngomongnya cukup kieu mamah bapak pokona nu ceuk Ustaz teh insyaallah makanya mudah-mudahan sealit dengan berbagai macam pola dan cara dalam berdakwah yang terpenting mudah-mudahan salitnya kemanfaatan kami jamaah nu haradaya mugi-mugi urang cing kagolongkeun kana golongan jelema hiji anu tetap kuat keimanan katakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dua urang sing jadi jelema anu bisa berhijrah tina awan kana sae amin nomor katilu urang bisa berjuang di jalan Allah dengan cara apapun itu baru derajat kita akan agung di hadapan Allah a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun mudah-mudahan ulah disebut tabligh ya mah ulah disebut dakwah isin obrolan ringan dalam acara gebyar Muharram di Cijangkar ieu salit cing hasil dalam manfaat kangge urang sadayana amin
Allahumma salli Muhammadin timbil qulubi wa afiyatin wa nuril absari iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha absari wa ala alihi wa sahbihi larasna nu gaduh laras ku hati Allah saalit sing jadi ilmu manfaat loba salah abdi moal karana aku bodoh doakeun ku ratus-ratus jamaah besi abdi loba dosa jeung salah dina ngadugikeun mugi abdi cing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan abdi jeung urang Cijangkar sing tiasa ngabina kebersamaan ngajalin silaturahmi sing jadi dulur kurang dina kasayan dugi ka yaumil kiamat. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dan nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.